ngedeng bae di masjid. Ai baheula mah sabidug-bidugna sebloon-bloona baheula balik nganjang teh ka masjid. Jadi balik nganjang apel ka masjid hees. Jadi subuh mah tetep hudang sanajan teu salat. Antara di masjid. Ku ari waktu jauh ka masjid budak. Aju masjid nagepan dikunci. Boro-boro rek sare urang gerek milu salat di dinya ditungguan. Rada penting teuing geus teu bisa. Jam 9, setengah 10 geus teu bisa salat Isya di jero masjid. Jadi hampir cara di Mesir deui. Di Yordan hararese salat negara Islam tapi salat hese. Aya waktuna kos kantor. Kunaon bisa kitu lantaran loba kecurigaan. Di Timur Tengah nu mantak ditutup lantaran masjid dipakai kegiatan kumpulan politik. Entak tutup besi aya kegiatan. Di urang mah eueuh kegiatan politik di masjid. Paling geh besi maling loceng masjid. Kitu doang di urang. Anu mantak geus di masjid mah ulah aya nanaon. Ulah aya loceng bagus besi sieun di paling ulah aya beker bagus jam bagus ulah aya. Bebaskeun besi aya nunduk salat hajat, salat tahajud, ti peuting jelema liwat ndek salat. Atuh dibuka we. Cenah eta di usiana kuno mabok sugan we atuh nu mabok kebal-kebal manyana ge aya di masjid-masjid deui. Ieu pikiran urang sempit sehingga masjid teh dikunci. Aya naonan sih masjid? Nah, ieu sempit jadi nurutan Wahabi. Aya ge Wahab, Syiah, Wahabi, Muhammadiyah dikaronci masjid. Urang mah ulah bebaskeun masjid teh. Ieu tatangga dik sarolat ge di masjid hese. Sepi jadi masjid teh. Baheula mah rame di masjid teh. Nu mandi, nu wudu, nu wiridan. Kuari mah keur mah masyarakat arbung ka masjid dikunci. Masjid teh dikunci. Masya Allah kan. Sakumaha kantor. Ulah nurutan Wahabi. Baheula mah di Jeddah Masjid Apung bebas jam sabaraha bae ge. Barang ayeuna dikuasai pengurusanana ku Wahabi mutlak. Atuh geus saya teu bisa. Urang kadinya waktu salat di luar waktu salat zuhur teu bisa. Ditutup. Salat duha, asar teu bisa, magrib teu bisa. Jadi eta mah masjid teh lain jang salat jang deuleueun. Jang deuleueun. Masjid mah wudi'a lis-shalah. Adapun kalau banu sare-sare briefing urang jadinya dilarang tidur di masjid ini kecuali bawa kasur. Itu atuh. Tuh ya. Kan masjid deh besi penting rek tahajud jelema ka masjid. Nilai tahajud di imah jeung di masjid kan lain. Aya itikafan besi salat hajat. Besi batur nu liwat kemudian cat salat Isya, perjalanan kan. Nu istirahat karena musafir masjid. Masjid nu Allah tinggal aya pengurus tapi atuh di dinya. Tah eta masjid jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabenerna mah kos kitu. Aja ku ari baloba kecurigaan dikunci.
tapi ieu mah Ki Zaid teh ngaringkuk bae di masjid kapuyengan meureunna hiji tegablek duit dua nyandu tilu nu kolot marah bae kapuyengan cak nu kolot datang na dengan mawa kanjut bahwa angges-anggesan lah cak jana weuh deui jualeun dula-dula aya lawang masjid dibuka ku jana engsel lah lalaudat beunang dipanggul dibawa ku nyana ka tukang nyieun kusen maksudna deuk dijual bawa dipaling ribut leungit lawang masjid ribut leungit budak lawang masjid makanya kayu jati medang di Jepara wah ukira aya anu ngabaran ja anu tadi di dieu bae mah bangunan nyana teh ludag lidug ke HSD ke ludag lidug deui aya saha Ki Zaid oh Ki Zaid nu nyandung teh coba selidik bener ternyata Ki Zaid bawa Ki Zaid ke polsek amankeun lantaran diserbu masyarakat akhirnya dibawa ke kejaksaan sidang begitu di sidang ternyata Ki Zaid bener maling lawang masjid tak kumaha Ki Zaid lamun maling lawang masjid apakah kudu dipotong leungeunna wal madhabu cekal madhab qat'uhu potong leungeun Ki Zaid bibabi masjidin ku gara-gara maling lawang masjid sewa dipalingin masa kumaha lamun maling kitu pangrari budak wari mah maling pangrari moal wari mah jahona jeleg imah bae meuli anggeus teh jauhan bangsa pangrari pangheret teh jauhan kuda-kuda moal nyahoeun moal we ka jeung buku bahagia meuli anggeus ku ari mah paingan cak emak baheula beuh siang ke mah tasawah teh lain dipelakan ku pare naon mak pelak listrik manya kayak plak listrik tegarti kerieu mah macam listrik dipelak gorenganan sawah dijual rentul listrik engke mah jualan imah siang ke mah ngahuleng memangnya jualan imah sebab baheula mah jualan teh kan dipanggul jadi rarasan teh berarti imah dipapanggul orenganan lain di Perumnas datang ka Krus kuari Masya Allah tah sia geus lamun di dinya hade irup lamun geus jelema jualan imah lamun geus tahu buleud nah ieu geus kuari tahu buleud datang ke akhir zaman nah kudu dicekal tuh budak sia akhir zaman ye sumber fitnah sia ye cek ma aing ge baheula asal tahu buleud bae geus di dieu tere kiamat sia ye urang mana sia Tasik cek dia teh oh berarti Tasik sumber fitnah ye ieu tahu buleud dia digoreng dadakan bana maghrib mana aya sorat tahu dadakan gitu. Teu beres gitu. Aduh, aya bae.
lamun Ki Zaid kuari maling pangrari masjid kayu-kayu batagan masjid kumaha eta sangsina tetep bae potong leungeun. Masya Allah la husrihi teu kudu dipotong leungeunna Zaid maling lampit masjid. Tah lampit masjid mah teu kudu dipotong. Samak masjid, samak masjid, lampit masjid, sajadah masjid eta mun dipaling teu kudu dipotong. Wah cak pamalingan mantep ya. Lain hartina teu doraka. Doraka tetep ngan mun maling eta teu kudu dipotong leungeun. Nah, lantaran lamun lawang masjid mah kepentinganna jang masjid. Lamun pangrari masjid kayu-kayu masjid mah jang masjid. Tapi lamun lampit mah sajadah jang salat. Beda, masjid mah bentuk bangunan khusus masjid. Sajadah mah jang kepentingan umum. Beda. Sajadah mah jang kepentingan umum artina kepentingan umum teh saha bae nu make silakan kan. Saha bae sajadah dek lalaki, dek awewe, dek kolot, dek budak di dinya make sajadah sudaekna. Berarti lamun dipaling teh mah dipaling nyana ge meureun boga hak di dinya. Sebab ieu lampit masjid mah jang umum di antara masyarakat teh nu umum teh nyana. Berarti nyana teh boga hak dina lampit masjid. Jadi lamun dipaling teh teu kudu dipotong eta mah anggap aya hak nyana di dinya. Asana diparalingan ya. Lain nambahan lampit maling. Beda ya. Ari lawang masjid mah jang kepentingan masjid. Ja urang eueuh lawangan ge salat jadi bae. Eueuh lawangan ge salat jadi. Kayu masjid misalna nusakna jerebebeng di hareup teh naon tadi luhur ieu kenteng dihandap. Lisbang. Gunana kan lisbang. Gunana lisbang mah lisbangan ge jadi bae bangunan. Tama pamantes pangria-ria. Aksesoris dong tama. Teka dipaling kunyana tah. Dipaling. Eta teh jang kepentingan masjid maksudna. Kepentingan masjid mah jang masjid. Beda. Ari jang masjid mah masjid. Tapi lamun lampit mah lampit sama eta mah bagianana urang umum. Tah nu mantek eta mah henteu kudu dipotong leungeunna. Termasuk lampu-lampu masjid anu dihurungkeun. Lampu teh ditenden di masjid kemudian sok dihurungkeun cacaangna jang masjid apa jang urang? Jang masjid mah sabodo aing mah dicaangan elos dari caangan elos. Jadi cacaang teh jang masjid apa jang urang? Tah ana jang urang berarti urang boga hak cacaang masjid. Dipaling atuh teu kudu. Teu kudu dipotong leungeunna. Wek urang tuh urusanna. Caang-caang urang. Kumaha lamun ieu meuli lampu masjid kristal. Di Iran meurina. Bau hurung herang. Ngan ieu mah henteu dihurungkeun sakadal jang papaes doang. Jadi coba orang teu ngalep manfaat kanyana sebabnya teu bisa dihurungkeun jeung teu dihurungkeun we mah sakadar papaes. Lampu teh jang papaes masjid supaya masjid kadeuleuna sieup teu pernah dihurungkeun. Ta eta lampu nu jang papaes masjid dipaling wajib dipotong leungeunna. Sebab tah mah jang masjid.
kurangan naon tuh urang itu mah jangan sakadar ya cang teh kan lampu mah urang butuhna cacaang tah lamun lampu nu sok dicangkeun dipaling teh kudu dipotong lampu nu jang sakadar variasi doang di masjid jang masjid dipaling wajib potong tuh bedana kos gitu doang tah ya Allah betul gitu non karena pandai-pandai hakim teh kos Quran wakaf ditenden di masjid kepentingan anak Quran dipersilakan sahabat nudek maca Quran mangga berarti seluruh masyarakat muslimin muslimat boga hak eta Quran haju Quran wakapan dipaling ku kizaen henteu kudu dipotong gitu macana aman lain aman wajib ganti ngan teu kudu dipotong wajib gak gantian ongkos tadi lampit masjid benang sia kemana kan sia dijual wajib ganti ngan teu kudu dipotong ganti wajib ngan teu kudu dipotong beda jeung lawang masjid udah potong lagi beda dosa gitu ieu mah lain urusan orang urusan jaksa anu memutuskan hukum kiai mufti nu dilibatkeun dina urusan pemutusan hukum di Indonesia mah teu berlaku ku ari mah kos kieu atuh masyarakat maling loceng di masjid kabupaten di masjid kabupaten maling loceng dipermasalahkan padahal dana pembangunan masjid kabupaten misalnya 3 miliar letik 10 miliar letik 20 miliar nu dibangunkeun nama paling 10 miliar tina 20 miliar nu dibangunkeun 10 miliar tah saha nu maling tah saha nu maling ngomong sia tuh saha ngomong je tuanin sia tuh kan masyarakat memaling loceng babak belur huntu aya di tukang huntu babak belur tah 20 miliar jang pembangunan masjid kabupaten 10 miliar dibangunkeun nu 10 miliar deh ka mana Arang sana masyarakat teu nyarah umurna tah eta kos kitu antak tunggu ke di akhirat deleukeun ke di akhirat tu terkait di dinya sing gejebur dadah cek urang teh dadah sia aing panas dadah nyanda belun jasa ka urang ye kata kuari urang bangun main-main hirup ngaler ngidul ngetan ngulat tinggal sagedeung deui waktu urang geus loba jasa nu baralik ka ditu ka lembur aslina nu 50 tahun 60 tahun 70 tahun sarua tukang korupsi tukang maling antapkeun modar kege karasa ke ngerebek di neraka jahanam bareng jeung sia ya waduh amankeun diri urang hook ke urang ye kena rokok ge panas tuh ngomong seuneu geus ribuan tahun ngeunahna sabaraha lila sih di dunia paling ge meuli Lexus baby band paling ge meuli istananya awewe atuh sakitu da doang ya sakedeung deui terkutuknya pancena kieu kitu aing mah bisa nangan sakitu doang aing mah bisa nangan sakitu doang elingan nyararana dielingan gitu daek areling bisa sakitu doang beusi engke di akhirat aing dipanggil aja ucai mangga Gusti tahun sabaraha sia hirup jangakeun ka Gusti sadaya-daya bara aya catetanana nyaho sia pamarentah sia harita korupsi
pernah saya negor ai langsung mentegusingan abdi ngocoprak saksi dah sia Haji Pendi teu percaya aing saksinya nama teu percaya aya Haji Makmun ngabesan eta ya sekadar ngomong abe ke di akhirat aya nyaho saha-saha dan korupsi nyaho ulah pajar teh nyaho insyaallah nyaho jasa insyaallah kiai nyaho ti mana itu urusan aing nyaho bukan nama insyaallah aya nu ngabejaan aya jasa saja nak kieu nu ngabejaan iya itu urusan aing entah yang nyaho nuker ngajabat keneh ge kuari emang nyana teu bebeja ka aing aya nu bebeja pantes jatuh tolol amat ye sia lu tolol nyana nu bener bebeja siapa kos kitu bangun embung ka nyahoan teh ya nang tarolol kabeh saja nak kiai atuh wartawan ge nyaho wartawan ngocoprak bae dina koran. Emang kieu sok maca koran sih sok nyelidikeun teh. Heran ieu mah ka aing. Koran majalah. Yarara tuh komo nu laporan langsung. Mantan pejabat ge loba anu bebeja ka koran. Nu kuari ke kaji. Emang kuari lobaan teu loba mantan pejabat luhur. Oh, atuh loba di dieu. Aya nu langsung ka dieu ngajina anu di mobil bae. Ya tuh jauh aja jalan bebeja kula ngajina di mobil bae cenah kieu. Kunaon bunga hiji jeung masyarakat je oplo atuh budak. Adengeun ku jana. Ngaji deui mah. Ngaji si kos kitu. Turun. Ngaji ngahiji jeung masyarakat pejabat lain nya nama sampah masyarakat. Geus turun ngaji. Tawadhu. Lah cerai minggu hari pemal ngaji hayang kan dengan neraka los. Mah kabejaan doang. Ya urang gedena ganjaran ki ngahiji. Aju harida. Ngelapa. Eta gede ganjaranna. Aing ngaji di luar bari ngarokok ngopi dah. Saya cerai gitu main. Jejal-jejal kena nyawa ka dieu coba. Tapi itu maksud jadi mah majelis kajenting leutik ge mun diasupan asup bae. Asup bae dia kabehan asup bae. Ngan parae. Henteu atuh teu kudu jaga kaget teh jalan teu kudu. Masing-masing we sih dulu luar atuh sing tentrem teu ngomong we kula mah. Sing tentrem geus di mobil nu di handapeun tanggal Ambon takang sate. Kok salah. Pokoknya ngaji be pokoknya. Ngan beda doang ganjaran sitik. Nah. Eta maling Quran nu diwakafkeun jang umum berarti. Ayeuna jang umum berarti nyana ge aya hak di dinya. Ketika aya hak dipaling atuh sarua jeung maling nyokot haknyana. Ngan haknyana sabaraha persena eta teh nyaho. Berarti kan kudu wajib ganti sebab aya nu baturan. Nah, ngan dipotong teu kudu. Loba masalah. Kuari mah lain maling lampit, lain maling loceng, lain maling lawang carang, maling kotak masjid. Kotak masjid dipaling, nyawa-nyawa air di tukangan masjid, nunjol. Sekali, dua kali, tilu kali selidik, horeng DKM. Berlaga pemalingan, sial teh DKM. Anak kalana DKM na catetanana aya fisikna eueuh jeung moal digantian deui ku nyana. Tuh masalah tinggal ke tanggung jawab di akhirat.
kedua aya deui nu mabok aya yang meuli minuman palingeun aya kencreng masjid cokot tah geus sekalian nyungsep nya bakal nu jadi masalah wajib potong apa henteu sih eta duit kencreng masjid kan eta mah umum tah jang naon tasarrufna eta jang kepentingan masjid encan jadi wakaf sebab tah mah saman keneh nu geus jadi wakaf mah benda jadi eta mah kakarak ge harga duit saman jang kepentingan ngaropea masjid menang tadi dinya jang mere sakadar imam lain gaji mere kemudian jang muadzin menang muadzin mah digaji kok cenah imaman ai imam mah kapan wajib jana salat mah mun teu digaji teu salat burung nyana khotib wajib teu sata digajina lantaran jana lagi kewajiban kos puasa mah puasa digaji ge budak leutik jadi gaji mah ceng puasanya kayak ku abah dibere duit sapoe 1.000 wow leutik teuing 1.000 mah nawarnya nan aduh tawar teh kolot jadi puasa budak leutik mah wajar tamrinan kolot maca khutbah kudu digaji mah beuh tah maning dirantai diasupkeun ka sumur pareum cor beres ulah kena hirup deui maksudna ya Allah kos nikahkeun haram duit nikah gedaran haram tah eta berarti jelema anu endek ngalaksanakeun agama eta teh dipersulit haram duitna tapi lamun nyeun administrasi nagara nikahna mah kudu mah geus bodoh eta mah aya tah rada beda jeung kieu lamun kiai diundang ka dinya kemudian nikahkeun hadiran jadi saksi dan lain sebagainya balikna dibere amplop duit eta mah halal wah cenah dasarna bae kiai mah kos kitu cenah kan ai kiai mah datang ka dinya teh deuk dibere deuk henteu masalah cenah mah eta bambonganannya na mere ari ieu mah kan dipatok sekian tah patok eta lah anu mantak jadi haram berarti aya pengkondisian khusus lamun henteu nyana teu ditikahkeun eta haram namun ge malaku lama sakadar ngurusan negara doang tuh dek nikah mah mangga bae ieu can boga duit kula mah ieu tapi nikah bae hayang ditikahkeun suratna mah ge bae gampang kumaha ge saya duit bae itu urusan aya hayang beres atuh mangga itu beres itu masalah nikah mah telos terus masalah berarti terpisah antara nikah jeung administrasi masalah hararese kos kitu seutak seetik segulak segilek beda tuh lamun neudeun Quran di masjid nu sorangan di paling batur wajib potong wakaf yang umum teu wajib potong beda seetik Quranna kos gitu keneh tuh kan lampu yang kepentingan umum di paling ya teh teu wajib potong leungeun tapi wajib ganti ketika ieu lampu yang hiasan doang henteu aya mangpaatna urang di paling wajib potong beda seutak seetik tuh nya kuari nikahkeun ieu mah lamun henteu dibayar surat nikah teu ditikahkeun haram tapi lamun kieu mah aya urusan nikah mah mangga bae urusan administrasi mah teu urusan lah aya bae engke insyaallah teu masalah mah urusan administrasi terpisah jeung urusan nikah beda saeutik kan tapi hese eta anu degengnya sih degeng tuh beda Masya Allah karim seutek setik kos kredit dua harga lamun boga dua harga haram kita mana nu ngamenangkeun eueuh ieu motor sabaret 10 juta lamun cash lamun kredit 15 juta haram mutlak haram seluruh tah mah cak Kanjeng Nabi teu meunang dua harga
Tapi lamun nyana ngan sakadar cash bae ieu mah. Cash bae 10 juta teu meunang kredit atau kredit teh 15 juta teu ngajual cash masalah. Atau kredit jeung cash akur hargana pada 15 juta masalah. Itu kan babari sebenarnya mah nu hese ge ieu teu nuturkeun aturan agama. Gula pajar ngaharamkeun kredit bae rame kiai mah cenah haram kredit tangkorak sia meureunana. Ngajina sih di tukang sate we goblok teh budak. Anta kayak ngaji di majelis. Abe karasa hareudangna. Nu di majelis ge kala luar hareudang. Masalah. Jadi kredit dua harga haram. Hadisnya geus jelas tah mah. Teu dibacakeun. Langsung Kangjeng Nabi. Dua akad di dituna mah disebutna biakdain. Dua akad haram. Motor 10 juta cash. Kredit motornya eta kena satu benda dua akad haram 10 juta cash kredit 15 juta haram naon bae kagincu dua akad haram tapi lamun satu akad cash 15 juta kredit 15 juta masalah barangna eta keneh lamun kieu mah kula mah jualan motor ye ieu jualanna dua rupa nu ieu mah nu di ieu nu di dieu ieu nu di kolom ieu kamar ieu mah kredit nah kabeh ka ditu ieu mah 15 juta kredit ieu mah nu ieu mah cash harga berbeda barang beda masalah tinggal nyaho doang murah Masya Allah karim ku bodoh-bodoh ting itu geus nyaho kan ngaji geus nyaho kan di baheula ge kos kitu. Ya Allah. Aya bae kiai ngredit disengseureikeun. Itu can puguh salah kan kiai mah. Ngan lolobana memang salah. Naon sababna? Kan geus ngomong kula. Jeung properti geus ngomong urusana bank. Jeung leasing geus jauh. Bahkan urang bankna bae ge nu konsultasi ka imah sabaraha bank. Hayang dihalalkeun. Kukula ditanya heula kumaha. Ternyata haram. Jadi berarti kredit model ayeuna mah hampir 99,9,9,9. Carang aduh halal carang. Masya Allah. Ada bisa salah. Tah kos kitu caritana. Toh tinggal cenah kula mah alhamdulillah kiai kredit teh nyana mah ngajual henteu aya nu cash kredit alhamdulillah cenah kula ge kredit teh enggak masalah tah mah urusan sorangan teu kanyahoan ku jelema eueuh masalah jeung Allah sia sing ada ulah gogocekan jeung Allah jeung jelema mah sih digocek-gocek aja jeung kiai jeung wali ge kagocek-gocek bae jeung Allah moal bisa kagocek sia moal kajen kuku mah ringsak sia asal ulah ngagocek Allah bae urang kuaripan lobana ngagocek Allah jelema mah bangun tawado jelema mah bangun kieu bae kosi eta gogocekan gara-gara kos kitu ulah hirup bahaya di mana bae Allah mah aya ulah sok ngabohongan Allah tinggal kitu doa mantak ilmu loba ilmu gede tapi bangun jang sorangan ge seuseut nggak gocek Allah sebab naon sebab lamun urang teu gocek Allah hampang deuk naon ge mentak lamun dina Tanbihul Mugtarin dijelaskeun naon sababna urang teu daek salat ti peuting makanan ucapan mata ceuli mungkin terganggu berat deuk salat tahajud tuh eta teh kos kitu gogocekan jeung Allah pajar tema Allah teu neuleukeun jeung teu nyaho. Sakit kituna. Tak sia de, ulah suka gocek Allah. Kos Maradona bae sih. Ummi waladin sarqana imatan. Weuh, ieu mah di urang mah. Ya mat ummi walad. Amat dijimak kemudian boga anak ngarana amat umi walke di tukang bakal diceritakan per amata kuari dipaling
keur hees wajib dipotong leungeunna atawa dalam kondisi buta umi waladna edan majnunna tetep bae wajib potong